Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sampurasun wilujeng enjing murangkali sadayana, mudah-mudahan hidup sadaya aya dina keayaan anu sehat. Mudah-mudahan hidup sadayana salalawasna aya dina keayaan gumbira. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kamu senantiasa ada dalam kondisi yang sehat. Semoga kamu senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan sekali lagi ayah bunda juga yang sedang mendampingi ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam kondisi yang senantiasa sabar menghadapi putra-putrinya belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya dan ayah bunda sekalian, bertemu kembali dalam program belajar dari rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi putra-putri kita. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang pendak deui dina raraga belajar di bumi nya. Tanapi diajar ti imah sareng Mang Guru Mumu. Ayeuna urang bade neraskeun hanca anu katunda nyaeta diajar bahasa Sunda. Materina nyaeta carita pondok atawa disingget carpon. Pangajaran dina dinten ayeuna urang baris medar naon anu disebut carpon, naon anu disebut unsur-unsur carpon. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang kawitan pangajaran dina dinten ayeuna. Pangjajab basa. Urang terang yen bahasa Sunda teh bahasa indungnya teu boleh Mang Guru ngadugikeun ieu sababaraha hal kaitan sareng pentingna diajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda teh bahasa indung warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa ku urang sadaya. Jadi bahasa Sunda itu adalah bahasa ibu yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Maka dari itu, mari kita belajar bahasa Sunda dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar bagaimana menggunakan bahasa Sunda dengan baik dan benar. Selanjutnya, bahasa teh ciciren bangsa. Leungit basana tangtu ilang bangsana. Bahasa itu ciri dari sebuah bangsa. Jika bahasanya hilang, maka akan musnah bangsa tersebut. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa menjaga, memelihara bahasa supaya ciri atau identitas dari bangsa kita tetap terjaga dan tetap terpelihara. Itu ya anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham. Dan ini menjadi motivasi bagi kamu semua untuk terus belajar bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita. Mudah-mudahan hidup sadaya tetap semangat dina diajar pengajaran bahasa Sunda ieu. Tarekah ngamumule bahasa indung teh kahiji ku cara gunem catur make bahasa Sunda di mana bae, di rompok, di sakola nya, dina obrolan sadidinten atawa
di mana bae ya. Nu kadua nyaeta pangajaran di sakola. Ngalangkungan pangajaran di sakola basa Sunda diajarkeun dina raraga ngalestarikeun ngamumule bahasa Sunda salaku basa indung warga Jawa Barat. Nah, ku hal eta hayu urang sami-sami diajar bahasa Sunda, sangkan bahasa Sunda tetap nanjeur, sangkan bahasa Sunda tetap lestari ya, teu musnah, teu leungit tina kahirupan sapopoe. Saterasna udagan pangajaran dina dinten ayeuna diharepkeun sarengsena pangajaran murang kali sadaya hidup sadaya tiasa kahiji medar harti tina carpon atawa carita pondok. Anu kadua medar unsur-unsur carpon. Naon sih unsur-unsur carpon teh? Aya naon bae dina carpon. Nah, ulah hilap sayogikeun kamus basa Sunda keur nunjang pangajaran dina dinten ayeuna dina enjing ayeuna. Hayu urang kawitan pangajaran dinten ayeuna ulah hilap sayogikeun sagala rupi kabutuhan pangabutuh hidup dina raraga diajar bahasa Sunda. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu semua jenis kebutuhan yang kamu butuhkan dalam belajar. Dan jangan lupa juga berdoanya ulah hilap ngadunga mudah-mudahan dina dinten ayeuna urang tiasa diajar kalayan husu tawadu bebenangan hasilna. Satu acan urang kawitan mangga urang aoskeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membahas pertama kali yaitu mengenai carpon. Apa itu carpon atau carita pondok? Nu kumaha ari carpon sareng naon unsur-unsurna. Dalam bahasa Indonesia carpon itu berarti cerpen ya anak-anakku semuanya, cerpen atau cerita pendek. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi carita pondok. Pondok itu artinya pendek. Jadi carpon ieu mangrupakeun cerita pendek dina bahasa Indonesia ya. Nah, naon si ari carpon? Naon si harti tina carpon? Carpon atau carita pondok mangrupakeun karya sastra wangun lancaran atau prosa. Nah, jadi cerita pendek ini merupakan sebuah karya sastra berupa prosa ya. Carita pondok ieu kaasup wangun prosa modern. Jadi cerpen ini, carpon, carita pondok ini termasuk ke dalam jenis prosa modern. Contoh karya sastra wangun prosa modern liana nyaeta seperti novel. Nah, contoh karya sastra bentuk prosa modern lainnya yaitu seperti novel. Jadi carpon dan novel ini sama jenisnya yaitu wangun prosa modern. Sedangkan contoh karya sastra wangun prosa buhun nyaeta dongeng jeung wayang. Nah, sedangkan contoh karya sastra jenis prosa lama yaitu dongeng dan wayang. Nah, kalau dongeng dan wayang itu termasuknya karya sastra lama. Kalau cerpen dan novel ini karya sastra modern. Nah, jadi cerita pondok ini ya, carita pondok ieu mangrupakeun wangun karya sastra prosa modern. Disebut carita pondok margi eusi caritana leuwih pondok upama dibandingkeun jeung novel. Nah, sesuai dengan namanya cerita pendek ya berarti isi ceritanya itu pendek, tidak panjang ya, tidak panjang seperti novel. Nah, itu jadi ceritanya pendek saja.
Carpon mangrupa carita rekaan anu eusina bisa carita nyata atau carita hayalan. Nah, jadi isi dari cerita pendek ini adalah hasil karya rekaan. Rekaan itu karangan ya, karangan yang isinya berisi cerita, bisa berdasarkan pengalaman hidup, cerita nyata, atau semuanya murni fiksi ya, cerita hayalan. Nah, inilah yang dimaksud dengan carpon anak-anakku semuanya. Ieu nu dimaksud sareng carita pondok atau carpon. Jadi carpon ieu teh mangrupakeun karya sastra anu aya dina wangun prosa ya, dina wangun prosa atau karangan. Jeung carpon ieu kaasup kana prosa modern. Teras kunaon disebat carita pondok margi eusina langkung pondok tibatan novel anu panjang. Teras eusi carpon ieu bisa mangrupakeun hasil pengalaman hirup anu di naon namina teh anu dikembangkeun atawa hasil hayalan murni atawa disebat carita fiksi. Nah, saberesna urang uninga naon anu dimaksud carpon, hayu urang pedar aya sabaraha unsur-unsur carpon. Unsur-unsur carpon ieu kabagi dua, aya anu kaasup kana unsur intrinsik, aya anu kaasup kana unsur ekstrinsik. Naon ari intrinsik? Intrinsik ieu mangrupakeun unsur-unsur anu aya dina jero carpon. Ya, unsur dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti unsur dari luar. Nah, berarti kalau ekstrinsik nyaeta unsur carita pondok anu ngadukung anu datang ti luar. Nah, kumaha contoh-contohna naon bae urang pedar hiji-hiji. Nu kahiji unsur intrinsik, unsur tina jero carpon. Aya naon bae kahiji aya tema murangkali sadayana nya. Kahiji aya tema carpon nyaeta gagasan atawa pikiran atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita anu aya dina carpon. Nah, kamu sudah tahu kan tema itu seperti apa? Nah, dalam carpon pun sama. Eta nu kahiji tema. Jadi tema teh nyaeta gagasan, pikiran atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita anu aya dina carpon. Contohna saperti naon sih tema tina carpon anu ditulis. Nah, misalkeun temana ngeunaan kahirupan sapopoe atawa temana kaitan sareng pangajaran di sakola, temana misalkeun ngeunaan kapahlawanan. Nah, eta disebatna tema. Jadi jejer carita anu aya dina eusi carpon. Saterasna latar. Dina carpon salianti tema aya oge disebut latar. Naon ari latar? Latar ieu nyaeta sagala pitunjuk atawa katerangan anu aya kaitanana jeung waktu, jeung tempat atawa jeung kaayaan nu aya dina carpon. Jadi latar ieu mangrupakeun setting nya, setting tempat, setting waktu atawa kaayaan dina carpon. Contohna misalkan aya carpon anu nyaritakeun kahirupan di pakampungan, kahirupan di padesaan, kahirupan di leuweung misalkan. Nah, pakampungan, padesaan, leuweung eta mangrupakeun setting tempat, latar dina eta carpon. Atawa latar waktu. Misalkan aya carpon anu nyaritakeun hiji carita nalika wanci sareupna, nalika wanci pecat sawed nya, eta mangrupakeun waktu atawa ti beurang ti peuting. Nah, eta asup kana setting waktu atawa ya latarnya. Anu katilu aya naon deui? Anu katilu aya nu disebat galur. Galur teh naon? Upami dina basa Indonesia mah galur teh disebatna plot
ya, alur cerita. Alur itu atau galur dalam bahasa Sunda nyaeta runtuyan carita anu diwangun ku tahapan-tahapan kajadian nepi ka ngabentuk hiji carita dina carpon. Nah, jadi adegan-adegan yang ada dalam cerita mulai dari awal sampai ke akhir cerita tersebut itu disebutnya alur. Alurnya seperti apa? Kan ada beberapa jenis alur ya anak-anakku semuanya. Kita tahu bahwa dalam cerita itu ada yang disebut alur maju, ada yang disebut alur mundur. Kalau alur maju berarti diurut dari awal terus sampai akhir. Nah, kalau alur mundur berarti kita kembali ke masa lalu ya. Pertama menceritakan masa kini, kemudian kembali ke masa lalu. Nah, itu namanya berarti alur mundur. Nah, dina carpon oge aya disebut alur atau galur itu. Nah, eta anu disebat plotnya, anu disebat plot. Eta nu katilu, kahiji tema, kadua latar, katilu aya nu disebat galur. Anu kaopat aya naon? Aya nu disebat tokoh. Tokoh teh nyaeta jalma-jalma anu dicaritakeun jeung mawa peran dina carita pondok atau carpon. Tokoh kabagi tilu ya, jadi dina carpon biasana tokohna aya kabagi tilu. Kahiji nyaeta tokoh nu disebat protagonis ya, anu jadi tokoh utama. Aya nu disebat antagonis, lawan tina tokoh utama biasana tokoh jahat. Pami protagonis biasana tokoh anu hade nya, sabalikna nyata antagonis. Jeung aya oge tritagonis anu jadi panengah, biasana aya di naon namina teh panengah, anu jadi panengah tina konflik atau masalah nu aya dina carpon. Eta nu kaopatnya unsur tina carpon aya nu disebat tokoh, murangkali sadayananya. Teras nu saterasna aya nu disebat deui watak tokoh. Nah, watak kalau dalam bahasa Indonesia berarti watak. Paham kan apa itu watak? Nah, watak tokoh nyaeta gambaran karakter atawa pasipatan nu jadi tokoh. Nah, ieu nu disebat watak tokoh. Kumaha watak eta tokoh? Nah, watakna teh amis budi, nah watakna teh gede hulu, nah watakna teh jahat atau kumaha. Nah, eta nu disebat watak. Anu saterasna aya oge amanat. Nah, amanat salaku unsur intrinsik tina hiji carpon. Naon anu disebat amanat? Amanatnya eta nasehat, kalau dalam bahasa Indonesia berarti pesan ya, pesan yang akan disampaikan dari cerita tersebut. Nah, jadi amanat ieu nyaeta nasehat atau pesan nu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Ieu disebatna amanat. Setiap cerita pendek itu pasti ada amanat yang ingin disampaikan ya. Itu. Nah, dina carpon oge tangtos aya amanat anu dihaja ditulis ku pangarang anu maksudna supaya nu maca tiasa nampi kana eta amanat, tiasa ngalaksanakeun kana eta amanat. Kitu nya. Saterasna aya deui nu disebat sudut pandang. Ya, sudut pandang. Naon ari sudut pandang? Sudut pandang teh nyaeta cara mandang dina ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carpon ku nempatkeun posisi diri pangarang dina hiji posisi nu ditangtukeun. Nah, jadi sudut pandang ieu mangrupakeun cara mandang pangarang dina ngahadirkeun tokoh-tokoh. Pan aya anu sudut pandangna si pangarang teh salaku tokoh abdi dina carpon ya, pangarang hadir salaku jalma kahiji. Aya oge anu pangarang hadir salaku jalma katilu anu nyaritakeun nya.
anu nyaritakeun dina carpon. Nah eta disebatna sudut pandang. Terus nu terakhir dina unsur intrinsik carpon ieu nyaeta aya gaya basa. Gaya basa teh nyaeta teknik dina ngolah basa anu dipake ku pangarang dina raraga ngahasilkeun carpon anu hirup tur endah. Nah ieu gaya basa ieu biasana gumantung kana ciri khas ti pangarang nya. Unggal pangarang ngabogaan gaya bahasa sewang-sewangan. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa yang berbeda ya, masing-masing berbeda. Nah inilah ke-8 unsur intrinsik yang ada pada cerita pendek atau carpon. Nu kahiji aya temanya, nu kadua aya latar, nu katilu aya nu disebat galur, teras aya nu disebat tokoh. Jadi dina carpon teh aya tokohna. Nu kalima aya watak tokoh, nu kagenep aya amanat, nu katujuh aya sudut pandang, jeung nu kadalapan aya nu disebat gaya basa. Eta sadayana kaasup kana unsur intrinsik. Itu semuanya termasuk ke dalam unsur intrinsik dari carpon atau carita pondok. Ya, kahartos? Oke. Salajengna murangkali sadayana hidup kedah hafal kana sadaya unsur ieu margi di akhir ieu pangajaran aya pancen anu kedah dilaksanakeun hidup kedah milarian hiji carpon terus medar naon temana, naon latarna, naon galurna, kumaha galurna nya, saha bae tokoh-tokohna. Nangke hidup kedah ngalaksanakeun eta pancen. Jadi mangga ditengetan hiji-hiji dipahami satu persatu ya, apa yang dimaksud tema, latar, galur, tokoh, watak, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Eta pisan anu dimaksud anu kaasup karena unsur-unsur intrinsik. Itulah semuanya yang termasuk ke dalam unsur intrinsik. Dan sekarang kita lanjutkan unsur ekstrinsik. Apa saja sih yang termasuk unsur ekstrinsik? Naon bae anu kaasup karena unsur ekstrinsik? Anu kahiji nyaeta aya nu disebat agen budaya ya, nilai-nilai budaya. Nah, unsur ekstrinsik ini kan unsur yang dari luar, yang mendukung dari luar. Salah satunya pertama diantaranya ada nilai budaya, agen budaya. Nah, dina carpon tangtos aya nilai-nilai budaya anu ngadukung karena eusi carpon. Diantarana bae misalkan aya carpon anu nyaritakeun budaya tatanen atau budaya pertanian ya. Kemudian ada lagi misalkan budaya cerita tentang budaya bercocok tanam, budaya berdagang atau budaya apalah ya itu. Nah, nilai-nilai budaya ini pasti ada dalam sebuah cerita pendek ya. Kita harus bisa melihat apa nilai budaya yang ada pada sebuah carpon. Nu kadua aya nu disebat agen sosial ya, agen sosial, agen nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sosial. Yang ketiga ada agen politik ya, nilai politik. Itu aya sababaraha carpon anu memang dihaja dikarang keur ngadugikeun agen politik, keur ngangkat agen politik. Anu kaopat aya nu disebat agen adat istiadat, nu kalima aya nu disebat agen agama. Nah, ieu anu kaasup kana unsur ekstrinsik. Murangkali sadayana nya hidup kedah hafal kana unsur-unsur ekstrinsik ieu. Kitu pisan murangkali sadayana unsur-unsur anu kalebet kana unsur ekstrinsik tina carpon. Jadi ulangi deui nya, kita ulangi kembali, urang uwihan deui yen unsur carita pondok kabagi dua, aya unsur intrinsik, aya unsur ekstrinsik.
unsur intrinsik aya sababa rupa tadi terus didugikeun ngawitan tina tema dugikeun kana gaya basa. Nah saterasna unsur ekstrinsik aya 5 rupi, aya ajen budaya, ajen sosial, ajen politik, ajen adat istiadat, jeung ajen agama. Nah sadaya unsur ieu ngadukung kana eusi carita pondok atawa nu disebat carpon. Saterasna aya pancen keur hideup sakumaha anu tadi didugikeun ku Mang Guru, hideup kedah maca hiji carpon. Mangga carpon nama bebasnya, mangga pilarian hiji carpon, terus diaosnya, diaos eta carpon, dibaca cerita pondok tersebut, kemudian dipahami tuluy pedar unsur intrinsikna. Lalu kamu jelaskan unsur intrinsiknya, ya. Temanya apa kamu tulis, ya. Setelah membaca cerita pendek tersebut, kamu tulis temanya apa, tokohnya siapa, latarnya di mana, kapan, ya. Kemudian apa tadi? Alurnya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Silahkan kamu tulis semua unsur intrinsiknya saja, ya, ekstrinsiknya nggak usah, ya. Tapi kalau mau ditulis juga unsur ekstrinsiknya silahkan, ya. Bapak hanya meminta minimal kamu menuliskan, menjelaskan unsur-unsur intrinsiknya. Paham ya anak-anak semuanya? Ya. Kartosnya mangga hidup pilarian hiji carpon teras dibaca carpon eta tuluy dipedar naon bae unsur intrinsikna hiji-hiji, ya. Mudah-mudahan hidup tiasa ngalaksanakeun ieu pancen kalayan dibantos ku sepuhna sewang-sewangan, ya. Mangga ka para sepuh anu nuju ngadampingan murang kalihna diajar, bantos murang kalihna milarian carpon tina buku naon bae, tina majalah, nya majalah bahasa Sunda seueur lah, majalah bahasa Sunda, atawa milarian tina internet mangga seueur dina internet, nya pilarian contoh carita pondok. Pamitia sama carita pondokna anu khusus keur murang kalih, nya. Jangan sampai kamu mencari cerita pendek yang untuk remaja atau orang dewasa. Kalau bisa cari yang untuk khusus anak-anak, ya, dan berbahasa Sunda, ya. Itu silahkan cari carpon carita pondok tina internet, tina bukunya. Atanapi dina buku bahasa Sunda anu langkung gampil eta tiasa mangga. Nu penting kahartos eusina, kahartos unsur-unsurna naon bae. Kitu pisan murang kali sadayana, mudah-mudahan hidup tiasa ngalaksanakeun ieu pancen kalayan, mudah-mudahan hidup sadaya ngartos kana naon anu didugikeun ku Mang Guru dina pangajaran dinten ayeuna. Salajengna margi materi urang parantos rengse, karena materi kita hari ini sudah selesai. Bapak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mang Guru ngadugikeun hatur nuhun sareng hapunten tina sadaya kakirangan kalepatan anu parantos didugikeun dina pangajaran dinten ayeuna. Bilih aya cariosan anu teu raos kana manah hidup sadayana, Mang Guru ngaturkeun hapunten anu saageng-agengna. Sareng hatur nuhun parantos tiasa satia nonton ieu video ti awal dugi ka akhir. Ulah hilap bantos ieu video pangajaran ku cara diklik tombol like-na nya, tombol share-na mangga dibagikeun, teras pasihan komentar dina kolom komentar, teras anu teu acam subscribe mangga di subscribe heula nya. Sareng diklik tombol notifikasina aya gambar bel tah di dinya nya, diklik we.
Kitu pisan anu tiasa didugikeun, sakali deui hatur nuhun kana sadaya perhatosanana sareng hapunten tina sadaya kakiranganana. Urang pendak deui dina sanes kasempetan dina pangajaran basa Sunda anu sanesna. Urang tutup kagiatan dina dinten ayeuna ku maoskeun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.